Maksud naon? Itu bocil bener-bener yang ngelamun. Teh kunaon sih pian lompatan? Nyawa teh naon sih? Bobo kaseureut ka Marang. Wah. Bobo. Ngeng 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 ngeng. Udah nanya. Udah kucing meureun. Ngeng 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 ngeng. Mana ceran pian? Yang diajar motor. Geuning diajar motor ticing wae alen di jalankeun. Dirupan hayang nabrak. Emang ada mana merpuah? Urang neangan anak cau. Di de jual anak cau eueuh. Ah, di bapak loba. Bisa dijual tanggal cauna. Anter hayu ka bapak maneh. Ayo. Mah moal pian. Moal sigana. Ayo we orang ka kebona. Barang mah eueuh. Mana pian kebona? Tah, rendi ke tepi. Aing geus hasan-hasan kieu jauh kieu can tepi keneh we di mana sih? Ayo tuturkeun we. Loh, sangat sampai marontok emang. Naon deui ya? Ada pian dokot jeung dokot we. Tadi itu tuh. Kena samperkeun, orang nungguan di dieu we. Mang. Deh, goblok teh aing kuat ruas. Cenah boga tangkal cau, mana? Loba tanggal cau mah tah. Cau naon? Nya rupa-rupa aing cau naon sih hayangna? Hayang cau kapas, saya eueuh. Cau kapas, cau kepok, cau ieu ge loba da aing cau raja sieum aya da aing mah. Sabaraha satangkalna? 20.000. Itu menang 15.000. Nya daek 15.000 nya kudu dibeli kabeh. Urang ngabutuhna ti anak cau. Aisyah butuh anak cau mah nya kudu dibeli kabeh da. Kira ku arek anakna doang. Kira diberekeun moal eta 15.000 anak cau. Nya lamun 15.000 man borongkeun. Kira ku arek anakna doang teh meuli aya eta indungna jeung bapana. Man tah 15.000. Jambung butuhna ge anakna doang hayang 15.000. Indung bapana mah geus aya. Ya iya ya. Anu mana diberena? Ya iya. Tah, mas wae ya. Tah ya. Tah. Ya urang mah butuhna ge anak cau. Kira aku nu gede kieu kumaha melakna ilok jadi nu gede. Urang mah hayang anakna lain bung nu gede. Ya teh da. Kira ku arek anakna doang, yang meureun aya anakna pas aya indung bapana teh. Jambung nu gede kieu mah kumaha melakna ilok jadi urang mah hayang anakna bung indungna. Atuh aing kumaha ke anakna meureun kateunan indungna jeung bapana kumaha? Ya keuna urang mah pokona mah hayang anakna. Hayang anakna bung indungna jeung bapana embong hayang anakna. Biar aing deuna teh. Ya heueuh hayu hayang anakna bung indungna segede kieu mah ilok jadi. Atuh ke indung jeung bapana neangan meureun anakna di bawah mah. Jambung hayang anakna. Geus butuhna ge anakna. Malah diberekeun indungna jeung bapana. Goblok, marpuah. Tolong, alah, beung aja kejepit, alah. Marpuah, ka mana sih goblok marpuah? Kunaon? Utara. Kerja opat saya bisa keokan ya. Paling durian juring. Oh, merenang. Keluar uyut oge jam 3 teh. Jam 3, jam 4. Ditempo we. Kakandang naon da. Tapi tapi sigana sieun jurig meureun lupa jurig naon nama teh.
Mun aya jurig kumaha? Gitu ya. Dan kumaha. Hujan-hujan kieu ngadaran sutro ngeunah sigana. Aya teu emang sutrona? Beak. 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 Dek ka warung hujan. Oh, parlok jalana. Cut ke kamar teh kan orang teh mancing nya. Balikna jam setengah genap gitu aya jurig teh juga. Kincir eta teh. Puputran di luhur lieu. Eta teh pan budak teh keder balik deui kadinya teh diteangan we ku kolotna ka mana ieu teh. Sitian aruba balik jeung si eta. Keder mah kadinya balik deui kadinya ka Alio. Ieu teh balikna kumaha? Jangan ku kolotna itu para kapangis. Kucing wae nya. Terus itu aman ke balik deh. Jangan. Ke urangna aya di mana? Balik balik Sorangan. ngaduan lah itu dibawa baliknya mau dibikun kan ku itu nah Kunaon? juri cincirna Ke kamari orang rame krek nang loba. Ikan dongeng naon? dongeng Mang Jaya Kumaha? judulna teh cenah ieu kawin katuyul jadi perlu bajuri bae mungkinan we itu jadi sararieun